Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawli yahtadil muhtadun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Anu dipihormat sesepuh lembur di daerah utamina pisan ka pangarsa Bapak Kuhu aya Pak Kuhu oge anu dipihormat kusim abdi khususna kanggo guru-guru abdi utamina pisan dina bidang agama anu tiparik dilalinggih. Mudah-mudahan sarayana anjana dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu dipihormat sarayana bae dikawit murang kali istri pameget anu kena anu tesepuh, mudah-mudahan sadaya dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah, ieu ngaji teh geus jam 10 kakarek di mimitian. Biasana lamun di daerah abdi mah jam 10 teh tos bubar. Tapi mudah-mudahan sanaos ieu pangaosan dikawitan anu berbutikeun ceramah nyaeta tabuh 10. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu sadayana tiasa dugikeun karengsena ieu riungan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, ayeuna teh malam minggu atawa peuting ahad kaping genep ayeuna teh saban teh leres kaping genep rawah tadi ku pangarsa Bapak Ketua DKM abdi mari ngarasa gigis ngupingkeun suantena cacak-cacak ning nu pantes mah asana pidato teh nu eta. Ya mudah-mudahan iraha-iraha ieu abdi hoyong kalinggihan ku anjeunna ieu resep ieu semangatna jadi mawangeer lah ka masyarakat sehingga alhamdulillah dugikeun ka ku bicarana luluhur sapertos kitu narik semangat henteu culuya-culuyuk kalau sadayana nyariosna sangat tegas resep abdi mah sadayananya. Mudah-mudahan anjeunna diparianan kesehatan kalayan usiana dipaparin panjang ku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sateuacan ngadugikeun
anu kusim abdi bade dipedar sakamampuan abdi, bade ngadugikeun heula kaayaan upami telepat saminggon kapengker duka 10 dinten kapengker wayahna cenah dina malam minggu hayong ngariung di buruan masjid Sindang Kalangon laras ya Pak. Dina acara naon? Dina acara Rajaban, nah cetir Rajaban bulan Wah gitu palawari sadayana. Cenah kumangkana teh nu penting mah eusina pangajian nya abdi teh palawari sadayana ngawalar insyaallah. Margi upami teu ngawalar insyaallah itu kacidalepatna. Dina Al-Quran dina surat Al-Kahfi di mana aya masalah anu direncanakeun kanggo dinten kapayun urang ulah sok nyanggupan siap atapi bade tanpa didasari ku wala taqulanna lisain inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Namun palawari sadayana sarta acara ngadugikeun naon anu ku abdi bade didugikeun bade nepangkeun heula diri wirehna nami abdi teh Didi gitu. Namina teh Didi. Umur abdi kelahiran genep 7. Jadi lamun ceun ngitung-hitungan mah ieu teh can kolot pisan. Tapi ieu buuk gara-gara ta eta ta. Jadi ku kecap-kecapna kolot abdi ayeuna kakarek tersentuh ayeuna ieu. Cek kolot teh cenah montong cok sok cicing dina handapeun jambu engke bisi murag kana hulu. Ari abdi da maksudna teh ceteklah tahayul teuing cetek nu kitu naon kaitanana cetek cicing hadapeun jambu jadi murad kudu barodas buuk. Ari nyatana teh ayeuna karasa palo sadayana. Jadi abdi mah palawari sadayana boro-boro kasebutkeunana aturan Allah, aturan Rasul, cacak-cacak ku kolot-kolot anu beh ditu nyarioskeun abdi mah ayeuna marisi, ayeuna kapanggih. Ieu buuk kabeh hampir geus jadi wis. Ieu teh gara-gara teu ngagugu ka omong kolot. Jadi maklum tadina abdi teh kosi asup tahun 80 ka pesantren Nurul Huda pangrasa Pak Jalan Holidi almarhum almaghfurlah. Abdi kaluar ti Cibenying di Kubang Sari harita tarwih balagar pamit telepat kitab Ihya 2 sasi wasadayana tahun 80 teh kaluar di pesantren sadayana. Tapi watak abdi ayeuna teh ieu ari ngomong pidato mah teu bisa sebenarnya mah ngan sakalian ari tambah pamalit teh mah sakalian di lingkungan mah osok eta teh diundung-undang kaluar daerah Matara. Ari ngaji mah kosi di Cibenying kantos, di Pajengan Holidi kantos, di Cibober kantos, seueur pasantren luka unggahan termasuk di Kubang Sari. Ngan hanjakal secara nim ke pemerintahan sangat minim pisan eta teh. Da eta ayeuna abdi cicing teh abdi teh di negara Pageuh. Malahan pun baju oge aya itu duka di mana ya? Ngiring ka dieu. Abdi teh di negara Pageuh. Lingga abdi di sisi jalan pisan dina pertelon anu bari kana retel. Di dinya anta. Itu kesadayana. Di negara Pageuh, abdi di negara Pageuh tos 20 tahun. Di negara Pageuh kawitna abdi di daerah tempatnya tersepuh gitu di Sukamaju. Dan jadi ayeuna teh di negara Pageuh teh
lamun erek uja ajubeh ditu kana ya keur memeh umur tapi kan kageus aya 10na da teu payu kana naon di dalam pesantren mah ukur tambah pamali unggul ayeuna teh jadi ari RW mah di lembur teh jadi RW. Alhamdulillah abdi teh gaji di Pakubu sok dipasikeun sataunna teh duka sami sareng di dieu di pasihan teh ukur 500.000 bari sok dipotong di saeutik dipotong duka makan teh pamikiran teh gua ge itu besarnya tak jadi vaksin di pesantren mah ara acup ka pamanentan mah geus eueuhna naonan 500.000 bisa dipotong lamun dibuka bagi ayeuna kali sekian palau sarayana geus sedieun geus mata abdi teh nya akhirna teh kumaha carana ceuk urang da ari jalma mah teu bisa kitu-kitu bae akhirna abdi sakamampuhan palawari sadayana mata lisan abdi sangat garihal kita abdi campur teh sareng urang seberang Lampung abdi teh boga watak sok icalan beh ditu mah ngan ayeuna mah geus kolot geus hampir 5 tahun tara sok nyandakan barang ka Lampung Barat ari abdi teh campur teh sareng orang Ogan orang Sumendeu orang Jawa orang Bali orang mana-mana campur mata bahasa abdi jauh di wargi-wargi abdi sangat garihal kasar pisan tapi ya hapunten ka sadayana pilih aya bahasa abdi anu kasar ieu teh ari hate mah teu saperti naon anu diucapkeun jadi sangat lembut pisan sehingga rupa abdi satadi nama ieu teh di antara wargi mah pangkasetna margi wargi teh sadayana gaduh 8 pameget aya 3 keur leutik ku sebab pangkasetna pada nyarongok pada nyarabak pada nyariuman akhirna geus gede jadi kokon mondongan tapi alhamdulillah kini mang anu kaset bari kalah kageus ka kuburan mah jenting hirup keneh sakieu oge alhamdulillah biasa dina waktos ayeuna pependak sareng orang Sindang Kalangon dina suasana anu hese dimaknainana ayeuna teh suasana disebut ngarwahkeun meureun tapi piraku aya ngaran ngaji bahasana ngarwahkeun pasadayana sebab biasana ge ngaran pangajian mah biasananya lamun ahadan sok disebut teh unggal ahad sok disebut teh mingguan lamun bulanan disebut teh sabulan sakali bulanan lamun perhitungan Rajaban nyaeta biasana sasi Rajab lamun muludan sasih mulut atawa mulut masuk kai silih mulut saterusna lamun aya anu bade nikahkeun walimatun nikah lamun aya nu rek haji sok aya walimatus safar lamun aya anu hitanan sok disebutkeun teh walimatul hitam ayeuna walimatul tapi ari ayeuna naon ya disebutna tapi inti nama palawari sadayana pengajian da sabenerna nama palawari sadayana da beda tempatnya tujuan sami-sami yang sok beda ngaran ibu gaduh rambut dina sirahnya disebut nate bulu sirah rambut teh ninja kana halis disebut nate itu bulu tapi lain buk ieu mana halisnya leres ada ya halis tah lamun hayang kadang pojuri bejana cekolot bareto abdi keur zaman leutik kosi pernah nangan ilmu ke orang Sindang Kalangon bahkan sehingga orang Sindang Kalangon sangat elmona kacida maherna sehingga syariat tak bisa abdi payu ke orang negara Pageuh tadi nama menangan ilmu ke orang Sindang Kalangon di Papatan kurang Sindang Kalangon ngan duka aya kana duka tos teu aya cedak abdi mah terupak tebetan tapi piraku cedak tepikeun ka teu boga pamajikan acan mah hayang payu cedak ka awewe lah teu hese jang cenah ieu geura sok cenah tuliskeun apalkeun wae
kumaha kitu naon bahasa ngan kolot teh lain ahli agama kitunya sesepuh masyarakat anjeunna teh mah batara teh ge ya guyu-guyu satakaku ilang-ilang salumaku pinangerean ariana nge dus semar sakitu bener kaditu datang maun pundung datang ngambung badak nyawa datang nyebahnya kirejanya aing nu datang kadieu pihak usia teu bawa ka aing cenah eta teh bare eta tak keur budak sarena urang belah dia teh sarena nganu ka aya kana bagus teu aya ada pikir-pikir cenah eta teh lamun hang gitu sarena sehingga tapi alhamdulillah pasal ada sekali ditiupkeun teh langsung malik ku sadana ditiupkeun wah alhamdulillah awet teu kaki waris aya pikir kae lagi ngiring ka dieu sadana bisi arereh kieu mah nya bisi arereh tadi urang sedang kalau geus balik ka abdi bisi arereh ka abdi we balik deui nanyakeun kitu sadana para warga sarayana anu kusim kurang dipehormat mudah-mudahan bisa melihatun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi balik dari kana asal ieu teh naon teh bulu tapi namina halis terus kabelah dia sok aya tuh bapakku mah agung naon namina kumis eta teh bulu bapakku teh disebut buuk terus kapalih angkeutna naon namina janggotnya abdi mah teu janggot tasuk teh kana ragok saudara ari bapakku aduh alus saudara ngan ari pareto mah abdi sok karasa sieun ari ningali ku jalma ku lalaki anu janggo kumisna gede tapi sanggeus keur zaman pareto sok miresep pidato Ibu Habibah saudara eta anu gede kumisna teh wargi sarayana eleh pawagana gara-gara nyaba lila teuing dipayabaan anaknya ari balik ke pelemburan memeh balik tepi ka imah ngarongengeun lah imah gampang ngaji mah geus penting ieu lah kitu sarenanya ngaji mah urang di Palinter manehana teh dahar heula di warung sangu ari nu aya di warung sangu teh pais pedak kitu usabab sedek teuing meureun ngeraheun jigana teh pais pedak jeung peunteuy nya itu di dahar ada geus di dahar wareg beureun balik ka urang cenah bis imah weuh sangu nah ada datang ka imah ngaranna oge lalaki lambar karasa ku sararea pasadayana nya kitu nu geus ngarasakeun mah jika imah datang assalamualaikum waalaikumsalam ih bapak sumping mohon teh kitu nya minta salam minta atau iya atau wih nya alhamdulillah cenah ayeuna kitu biasa ditepangkeun baheula alhamdulillah Habibah ieu zaman bae ditu zaman budak kana misalnya itu manehna teh sok biasa aya jinjingan digolerkeun aya jaket segala digolerkeun sadayana nya ngaratas nyapan jaket lapis itu jaket kulit pokoknya bae ditu mah can pati loba jaket lapis jaket kulit teh aya kitu teh cenah ieu pamajikan pan apal cenah salah kita sakarek datang tapi ieu cenah di imah teh bararau asin nya gitu sadananya jika kamar bau asin jika dapur bau asin itu sadananya jika di tengah bumi bau asin ngambek awewe teh atuh cenah bapak mana cenah berarti bebersih cenah sakali sakira datang mah kaditu kadieu bau asin ih bapak-bapak cetos lamin teu uih jatuh make ayeuna ngaron ruak ambek mama oge cenah sangat menanti untuk kedatanganmu bener kitu saudara kitu kitunya pancing sik coba coba ada sirik teh nya kaya cucuk pedak nyala bira kumis nah jadi abdi teh sok tara sangat ieu nya akhirna eleh dah ku awewe mah nggak masih paku oge eleh sabaraha ku awewe mah kitu nya ta eta poe sadayana umur lah tak mah jenting nu penting urang sadayana nyaringnya sebab ieu suasana lamun teu dibere rumor pangajian saperti kieu asana geus kudu bubar kitu poe sadayana hadirin wal hadirat jamaah pangosan rahimakumullah tina kumis tehnya kumis gede jadi kumis itu padahal bulu-bulu keneh di dia janggot terus
dina ieu sok aya buluan nya aya bulan mah biasana lamun komisna tebal kadina saya buluan namina naon dia bulu dada teu disebut buuk kahadapnya kali ya nah kadieu kagigir heula aya sok aya nya sebentar tah basadananya kitu disebut teh bulu eta teh sami teu disebut buuk lagi teu bulu basadananya tah saterusna kahadap nya lah moal disebut kalau bahasa nama ada Pak Arapal ya eta ge sami teu sebat buuk gitu basadana henteu jadi bulu ya tapi kan kaya bulu bitis bulu segala rupa bulu kabeh basadana padahal itu kabeh bulu jadi nganu hati basadana ngaran pangajian mun rajaban eusina pangajian mun muludan eusina pangajian lamun ayeuna sabanan oge eusina pangajian jeung teuing da nu penting mah eusina pangajian kitu sadayana pangna kumaha menyenangtung pangna bicara ada pendek sadayana gitu kurang tengnya sagege untung alhamdulillah hirup geus bae ditu bagus sadayana aya nu ngebogoheun di gambaran seperti kieu kitu sadayana dibere rupa beta deui tapi abdi ge poe teh ya nineng-nineng cai kopi di cali parapatan kajeun nineng eta teh Mang Didi ari sakalian pamajikan kolebatan saudara para wargi jamaah pangosan anu musim abdi dipehormat mudah-mudahan usaha dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Isra Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajen ayeuna dina geus bulan Saban sabab ieu aya metodena memperingati Isra wal Mi'raj a'raja yu'riju i'raja janten mi'raj leres eta alhamdulillah berarti ilmu nahuna alus ya nu nulis teu mi'rajnya mi'raj Isra teh adalah angkat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ari minta namina teh muncul santri mah ibtida hartina mimiti mun ila intiha jadi ila teh dugika jadi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakeun di mi'rajkeuna di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ibu tos terang Masjidil Haram gacan ibu hayang ka ditu Bu mudah-mudahannya berkah pangaosan ibu sadayana tiasa kaulang ka Baitullah itunya inna awal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin. Ibu Masjidil Haram teh masjid pangpayuna dibangun di muka bumi sehingga numutkeun etang-etangan kirang langkung nugikeun ka kiwari tos 7.000 tahun. Alhamdulillah. Kapasitasna dina waktu ayeuna lamun Masjidil Haram pinuh luhur handap tepikeun ka palataran lebetna 20 juta 20 juta mah gara Brunei nya 20 juta bersadana kamari abdi sasi murid kamari ka ditu nya sebat teh umroh lah pareto ka Mekah tahun 85 keur bejeunna teugeus budak keneh abdi nganggo pesawat Yordania transit di Yordania ada transit teh eureun heula ganti kapal di Yordania harita cicing heula bisa jaroh heula ka Makkah ka ieu ka Palestina anu disebatkeun Masjid Al-Aqsa aya nu terang Masjid Al-Aqsa dia dacan ibu yang terang ibu bapak yang terang kita bangsa mangga namun anehna ayeuna Masjid Al-Aqsa numutkeun bewara da waktos kamari abdi bade angkat ka ditu teu tiasa ayeuna teh ku orang
orang Israel teh ke diruksak sehingga keputusan Presiden Amerika Donald Trump disebut nate Palestina tarik dia di ibu kota matak salilana Palestina moal aman atau kumah urang we ayeuna desa urang desa kalawan arek di caplok ku batur upamana sarek migeun geus sadayana tah tahun 85 aturan kalinya di dinya teh seueur pendeman para nabi para rasul sehingga melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa ganjaranana sarokaat di Masjid Al-Aqsa akur jeung 100 kalian rokaat di masjid ieu 100 kalinya upami di Masjid Madinah mah 1000 kalian sarokaat di Masjid Madinah 1000 rokaat di luar Masjid Madinah upami di Masjidil Haram mah sarokaat di Masjidil Haram 100.000 rokaat di luar Masjidil Haram mata para ibu sadayana upami hitung-hitungan ayeuna dina waktu ayeuna jalma anu ngantri persika bade ka Mekah bade ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima teu daek ka bawa indit dan antri na temual kurang 13 tahun maka ayeuna seueur umroh maksudna percaya karena masalah padilahna fadailul a'malna nyaeta ngalaksanakeun salat di Masjidil Haram pan ari umroh mah prosesna tilu sasikeun jadinya ada amal kitu paling di oge seueur bari nya pasadayana abdi oge kamari ngiring teh tadi kepala KUA anu susuru pasadayana nya ngiring dirinya pasadayana tah kitu alhamdulillah pasadayana sangat pesat beda nanti waktu tahun 85 kamari abdi kaditu kacida mewahna pasadayana tata masyam lumaj Masjidil Haram sarokaat di Masjidil Haram 100.000 rokaat di luar Masjidil Haram teu mudah masalah urusan hajina tapi dulu ditinggali tabanas akhiratna jadi lumayan buat sadayana lamun umroh ayeuna nyiapkeun artos 30 juta upamana jeung itu ieu mah lebih upamana lamun nginget kana tabungan akhirat sarokaat di Masjidil Haram 100.000 rokaat di luar Masjidil Haram maka kerjalmi anu mampu mah anu tensi anu setrumna tarik karena urusan akhirat utamina percaya karena ganjaran jadi anu tos ngantri masalah haji oge nyaeta ayeuna teh loba umroh heula kitu nya abdi oge keur daftar deui tahun 2012 ayeuna geus 2018 kitu nya bejana kabagian teh cenah sukan tahun 2020 ek edit ka ditu teh teu pasadayana mung penghirup cegai teh duit mah geus eueuh masok daek neangan deui kitu tapi insyaallah pasadayana nya mudah-mudahan bae cenah antara tapi ka ditu paeh mantep ajeun teuing da ari umur mah bawa sadayana abdi mah teu panasaran upamana ayeuna masalah umur upamana nah abdi upamananya bapak ti payun upamananya abdi ti pengker atawa abdi ti pengker bapak ti payun abdi mah teu panasaran masalah umur itu kan teu panasaran ya masalahnya itu jadi masalah umur mah kitu nya abdi upamana teh ti pengker bapak ti payun di kakebonkeun sadayana abdi nyabakan maid geus leuwih 900 sadayana plok-plok ditaplokeun kana tanah min khalaqnakum wa bihanu idukum bihanu rijukum taratan ukhra sadayana deh eta pernah abdi para sadayana keur hirup nama eta jalma boro-boro tepikeun ka nyabak rek sasalaman oge teu wani ari geus saking ku malum orang raga liga loba jalma juga ke Jakarta anu karena itu kulis ka Cida-Cidawati tapi mau eta orang pengen geus ari ku abdi taplokeun plok diciumkeun basadana ih teu kumaha tuh
barang kerhirup nama bor-bor wani nyabak rek sesalaman gitu wani saking kuah elit pokoknya malu disebut tadi dari mobil lagi nonton harus telepon tunar aja adik-adik teman-teman tunar besarnya gitu jadi itu masuk bahasa kita spesial pengurus mayit gitu besarnya apa tadi kita ngarapihkan tahlilan dan itu masuk biasa atau masuk ayat tahlilan gitu juga kan kayak ketujuhna karena itu kita kalau ayat 40 dinten bersela para warga sadayana musim abdi dihormat mudah-mudahan wassalamualaikum ku Allah subhanahu wa ta'ala Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkatkan diisrakan dimi'rajkan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa nu kirang langkung perjalanan menurutkan etangan abdi moal kurang di 1500 kilo margi antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh kaliwat ku negara Yordania ngan negara ari di bedi tumal aleuti berejeng Indonesia sebut ke negara teh seperti Kuwait ge paling segede provinsi Jawa Barat segede kitu basadana leutik itunya Indonesia oke sebenarnya mah kumaranehna ukur hayang ngaruksak mah hayang di bagi dipecah belah karena seletik mah ambil papari ngarobahna ngan mudah-mudahan kahadep pertahankan NKRI harga mati hirup di Indonesia ngareunah rek salat berjamaah ngareunah rek ngaji ngareunah rek jumaah moal aya nu neror cenah kamar aya saeutak saeutik padahal sok aya nu geuteuk lah sakedeuk eta mah hoa karuan hao karuan ahok eta mah ayeuna mah eureun lah geus eueuh nya sadayana diangkatkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa perjalanannya eta di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kirang langkung 1500 kilo pangna abdi bisa ngabedakeun karena pesawat sajam setengah karena kecepatan pesawat per jam nate 1000 kilo jadi 1500 kilo teh sejam setengah tuh tak tidinya harita waktu abdi teh kantos jarah heula ka makom ashabul kahfi ayana di Yordania anu sok diriwayatkeun anu sebagian ashabul kahfi pitiah-pitiah 8 wala bisupi kahfi salah semiatin sinewa zadutis ate pesadaya abdi alhamdulillah tos jaroh kadina pesadaya abdi mati budak ahli jaroh pesadaya alhamdulillah teu ka para wali kasadayana oge setiap anu disebutkeun itu pangjarohan tapi paniatan abdi litata kuril maut atapi ningali kebanggaan bahkan kesolehan mun abdi ningali upama jarah ka pamijahan ingat harita edit harita na ceteuh ari batur ceteuh upama na kumaha boga amal naon tos teu aya wae mah mulia ka jalma na ari urang-urang ieu ek sebatas mana kemampuan urang buah urang mah ulah-ulah ku batur buah ku anak kemal didaruakeun sumawana dijarahan boga amal naon di antara hate jeung Gusti Allah pasadayana abdi sok itu pasadayana itu jadi abdi mah teu aya silah anti jarah anu harianan anu sebatkeun wali sanga ka ditu tepikeun ka lah pokona kabeh geus kajarahan pasadayana Kebangkalan ka Madua Suramadu bedayang apal besar alhamdulillah ku sabaraha kali do pasadayana tah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh kirang langkung perjalananna 1500 kilo menurutkan perjalanan pesawat eta lamina sajam setengah tapi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha pangantu di isrokeun asro yusri isroan jadi Kangjeng Rasul teh di isrokeun teh diangkatkeun wengi ku Gusti Allah 2/3 wengi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa dugikeun ka Sidratul Muntaha karoprob ka Mustawa dugikeun ka kuping
gerak-gerak nak kalam di lahil mahfud keur nuliskeun kasayan si A si B na jalmi moal pahili. Bangna kumaha ka Masjidil Aqsa, numutkeun para ahli sejarah eta Masjidil Aqsa teh adalah masjid tinggi di permukaan laut teh 17.000 kaki. Jadi kira langkung 8,5 kilo ayana teh di luhur. Bisi teu percaya ari indit teh itu dunia besadana. Ari indit kan itu. Ngan anehna teh kok lamun orang Yahudi besadana, memang Yahudi mah geus dinas dina Al-Qur'an walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lantar muncul santri malan harpun nafin wa qalbin ngeuweuhkeun malikeun. Jadi Nasrani mah Yahudi mah moal ridhoin nempo umat Islam rame sanajan hal seperti kieu ukur pura-pura unggul palawari sadayana. Masjidil Aqsa teh teu jadi karorobokan harapan teh tembutkeun bewara ieu rek diraruntuhkeun ameh leungit situs leungit sejarah. Bahkan para wargi sadayana lamun akidah ahli sunnah teu diperkuat tapi keun ka di Iran ayeuna. Iran pang Iran mah terang pang kasar pisan juga Arab teh. Lamun Iran orang Iran geus ngagruk arek ngalaksanakeun tawaf atawa sa'i, da urang geus mah melet kahiji awakna leutik kadua saeutik baturna. Paling loba pemerintah 80 orang besar. Orang Iran mah 300 jalma jalan gede ngomong bari tararik lamun ngadu pak jalma geus teu belas kasihan geus kaedah kumaha urang mah sae sadai mana mah cicir orang Iran. Tadi Iran mah besarnya tapi keun ka ayeuna geus nyeun Ka'bah tandingan. Saha nu apal anak incurang lamun perhikeun akidah Ahlussunnah wal Jamaah lepas isukan rek diruksak ku orang Iran disebutkeun teh ka Mekah teh lain ka Mekah tapi jika Iran mata kahade palawar sadayana abdi yakin Gusti Allah lamun urang alus patekadang alus paniatan palawar sadayana Gusti Allah wa huwa ma'akum ayyama kuntum. Teu sadayana tamatak palawar sadayana kahade pupujeun abdi henteu ngarasahan jakal pada abdi henteu sakola luhur palawar sadayana sehingga hayang boga ijazah anu sebutkeun paket eta milu eta teh hayang apal teh naon ari anu sebut paket mimitina tuh kaluaran ti SD sadayana asup bisa lamaya harita kakarek 3 bulan dan malum kolot telepatin urusan dan anakna loba teu tulus sawiah oge tapi ilu ada paket naon paket B paket C main teu aya naon gunana abdi palawari sadayana teu bosen-bosen hayang neangan ilmu sabab neangan ilmu mah beda jeung parentah ibadah. Tolabul ilmi fardotun minal mahdi ilal lahdi naon ilmu mah timitik kujrak kalamunya dugikeun ka rek ditaplokkeun basadayana ka karek eureun kewajiban dengan ilmu tapi wajib sholat irah mitina wajib sholat basadayana aya batas wanganna kayak geus balik kitu basadayana mata kahade palawar sadayana pala putra sadayana angot ayeuna sakedap deui menjelang pada sasi Ramadan berbagai cara nurek ngarusak acara keayaan umat Islam sabab ngarusak orang Indonesia ayeuna geus merupakeun ku obatnya karena itu sadayana ku tayangan sehingga lamun jalma anu terek ngaji ayeuna mah sok aya nu ngandalkeun ka Mbah Google guruna teh Mbah Google sadayana padahal cek abdi ngaji mah alus keneh datang ka sesepuh anu geus puguh identitasna puguh tempatna ambeh puguh tanggung jawabna berdasarkan
urang imam anu geus ulah kaguga eta mah keur lah mantuan tamat cemas teuing besadayana nya kahade pepeueuh parisadayana abdi sangat kacida bungahna upama urang dia tepikeun ka daek memperingati Isra Mi'raj tepikeun ka teu kaburu kamari bulan Rajab ayeuna bulan Rewah oge maksakeun kajeun parisadayana nya kajeun teuing coba parisadayana dirusak mimiti tidak tayangan-tayangan, gaya pakaian, gaya dahareun, gaya segala rupa, semua palawari sadayana lamun teu kuat-kuat teh iman mah palawari sadayana zaman kiwari palawari sadayana geus kacida diruksak pola-pola gayana urang Indonesia ku orang-orang anu teu bertanggung jawab anu dasarna rek karuksak akidah-akidah Islam hanya ukur anu abdi dipertahankan iwalti santri matak abdi mah pepeueuh ka barudak urang dieu lamun geus kaluar ti SD montong ukur sakola tapi kudu 2 kola nya ulah balik ukur kaluar ti SMP upamananya langsung ukur ka SMA ulah sok ka SMA tuluy cicingna di pasantren jadi 2 kola ada sakola ke sakola unggul lu buka jalan saya itu budak kahayang dia budak jamaah soleh di mana ayeuna cenah SMK jurusan naon jurusan otomotif gitu serenanya jurusan otomotif di mana hari siang mah je biasa ini barudak sokna bawa gitar tapi juga gitu serenanya jauh ke serena moal hante sapa serena ke isukan sakering di bulan puasa bekalah ke Arulin kali itu tuh ke mana ke kawas kamari ke zaman ayah Persib di Ciamis biasanya eta kejadian biasanya budak awewe kan dibonceng budak awewe teh dibonceng ku lalaki na motor teh anu alus kalau itu biasanya sebut teh ninja biasanya halus kumana terasa banget kalau tadi bukan bisa anaknya dibonceng karena ku dina motor ninja padahal saya mantek kabeuliah tadi bawa jika itu hari balik tas di Lalajo eta teh di stadionnya gitu besadana hujaneun tukaran hujanan ada motor masih 90 juta hargana motor pasti ngiuhan da eueuh teu pandangan motor mah ngiuhan ari geus ngiuhan teh besadana nya ngiuhan atau si budak awewe jeung lalaki teh ngiuhan nya kasaung cek biasana mah cek hadis Kangjeng Rasulullah SAW di mana 2 jenis 2 insan bersembunyi-sembunyi berarah lawan maka ketiganya setan beres sami pengen gitunya biasa gitu kacarita eta budak teh asop aja kasaung eta bisa sepedak ngaran hujan atau motor tampringkeun di luar aya kolot aki-aki bersadananya aki-aki eta bersadana aki-aki jadi itu baru udah we cenah asup ka saung teh gitu cenah gawe naonnya dasar kolot beresok aya istilahna percaya diri gitu nya da bersadana jadi tampil pusing urang mah cenah rek didodoh lah padahal ada cekataran nanya wala tajassasu nah wala tajassatu wala yaktabaru montong sok bulu tak politik kita bisa eta aki-aki semangat tiba semangat waduh arek dibukakeun si eta patuh hese ditutup mana lagi idang tutup gitu ya gitu nya pokoknya tina bilik hese cara kolot semangat tarekel teh naik kalau luhur bahasa daerah naik kalau agak seluruh bahasa daerahnya lah terjadilah eta si budak awewe eta jeung lalaki eta berhubungan di luar pernikahan awewe mah da karek SMA akhirnya curik eta sudah awewe teh lalaki na saluaran lutut cimataan itu bahasa daerahnya gitu ngan ada jawab betanya aki-aki mah di luhur
akhir cek aki-aki cek eta budak awe udahlah begini neng, pokoknya saya tanggung jawab, yang penting kita serahkan sama yang di atas. Tuh misalnya nanya oke cerik mereka cerik tambah cerik dijawab beda maklum pada ngaran lalaki misalnya pada bahasa oke burugi ucing lah misalnya anu jadi ucingnya bener mantep misalnya itu eta cerik karena udah neng lah nggak usah nangis lah, kita serahkan sama yang di atas. Aki-aki begitu maksud cek aki-aki kayak cina namanya anak-anak doraka cina aing anu jadi kasarekina akhirnya aki-aki taragrab tapi kesuka baik kusaderanya ada usah tak kusadera ya bangga udah mana kagok doraka para hadirin wal hadirat jamaah pengosan anu kusim abdi dihormat, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Kangjeng Rasulullah SAW di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh anu dianggo tunggangan teh sanes pesawat. Tapi naon cenah Ibu? Buruk. Naon ari buruk? Ari buruk teh tidak kecap albarku. Maksudnya kacepetan eta tutunggangan sapertikeun kilat dina pada lamun neutep eta buruk satungtung paningalna dugi, maka disebut teh buruk. Tanya ngan ada jelas-jelas buruk mah eta mah makhluk surga. Tidak lain-lain buruk eta mah dialat dina kecap dikutip dina albarku. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa dugikeun ka di piwarang Mi'raj nyaeta di Masjidil Aqsa dugikeun ka langit di awal ke langit kahiji ke langit ka-7 dugikeun ka Sidratil Muntaha ka kuping gurat-geretna kalam di Lauhil Mahfuz keur nuliskeun kahadean si A si B na jalma termasuk ayeuna anu nyodakokeun ngademakeun hartana nu ngeusian sakitu sakeun nu penting dibarengan ku kailasana dituliskeun palawan sarana gedenya. Tapi asal kahade urang sing ikhlas ku sarana bade 10.000 mangga bade 100.000 mangga bade 100.000 mangga ngan ulah ari ku sorangan mah isinya kan lah ya biarkan semua teh menteri pekahir 10 juta udah ada saya sendiri ulah bisa biarkan ganjaran ke batur kesadananya tuh alhamdulillah pesadananya tak masa bisa tersegala sehingga kakopin dapat gurat geret kalamna kecuali jalma anu tilu rupa kahiji jalma anu keur nundutan benar eta moal dituliskeun kajeun aya ngariung teu kasarananya moal dituliskeun yang moal dituliskeun ganjaran kajeun upamana aya dina riungan kecuali dina hadis nu sajen anu diterangkeun maqa'ada qaumun yadkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikatu wa ghasyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Sarananya eta katerangan bangsa kita dina kitab Ar-Ra'id tah dina Nasyidiniyah nu karena itu basarananya dina Nasyil Ibad katerangan coba basarana budayakeun tah baru dak kesing terang ambe etikana kuat abdi sangat bunga basarana sehingga karasa ku abdi anu dilahirkan helilana di pesantrenan abdi teu pernah ngalaman ngahaja jadi hura-hura cicing di sisi jalan besadana
Tanya, jadi boga rasa lah memang digenggerkeun batur ke jadi ngagenggerkeun urang basadana. Lain abdi rek ngawon-ngawon ka jalma anu sae basadana anu kumaha ge etika mah aya. Tapi kekeh lamun ajal mah anu tes dasar ilmu agama na kuat kitu basadana insyaallah basadana etika hage. Bahkan anu sebutkeun santri hirupna daek hirup leutik. Hirup leutik basadana. Denya barang dahar teh perkara saku abdi ayeuna itu ayeuna saya teh mulu derajat bukan ada itu nya lo kata dahareun tanggalankeun ka imah alhamdulillah orang kudu ngejo gitu sadananya tuh amat ayeuna maju ka arwah gitu sadana arwah sok arwahkeun sakedap di bakal nisfu saban leres osok nisfu saban osok karena sana sebab sabannya nisfu ari nisfu masaparo ari badu mah jadi henteu kosi saparo 5 poe tina sabulan bisa sabadu tapi ari nisfu mah kedah saparo biasa dilaksanakeun nisfu saban teh upami di abdi mah osok upami teu kaburu malam 14 malam 15 utet kaburu kene da keur di perjalanan keur nyaba malam 16 oge tiasa naon asina ngaji Quran ngaji surat Yasin tilu balen biasa nama Yasin kahiji minta dipanjangkeun umur Allahumma tawil a'marana wa soy'at sadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin akhlaqana lina liduka ya rahman. Nomor kedua minta di naon deui ditetapkan iman Islam mun sarwa jigana meureun saperti kitu nya. Jadi minta ditetapkan iman Islam. Pangakumaha iman Islam minta ditetapkan Gusti Allah. Karena pang untung jalma lamun maut kacadak iman sareng Islam. Teu pesaren. Sehingga tadi pesarena dina sapelih keterangan nu penting urang akhir kalam disarengkeun la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kade tasdidna kudu puguh jannah tanah tamar butoh ulah jannah ada jannah surga ada jannah mah jangjang benar danya nah jadi saterusna menta milik anu katilu mah rezeki nu ageng bari halal keur pibekaleun ibadah kadewahan bisi ku Gusti Allah lewat pamenta urang teh direalisasi da Gusti Allah ma innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah mah moal nyulayan kana janji asal urang sing saimbang jeung kun himmatu kafis soraya wala taban bil ati asufla himmah anjeun sing sapertikeun bintang anu aya di bintang suraya anu aya di 7 ulah saperti lah urang mah ieu boga anak teh awewe nu penting mah tuh bisa ngaulaan jadi salaki montong ulah kitu zaman kiwari teu basadana nilai pendidikan di Indonesia lamun dibandingkeun jeung Singapura karena itu dirata-ratakeun orang luar negeri orang Jepang apa basadana geus tahapan sarjana kabeh ari di Indonesia aya kana buta huruf mata kahade ulah cepet basadana nya teu disalahkeun lamun seuk aya awewe ayeuna nyalon gubernur abdi gerek milih aya paerang dieu hek manggihan ka ditu jadi ya abdi urang Sindang Kalangon bade naon ibu lah hayang bantosanana bade nyalon gubernur insyaallah basadana sabab aya abdi pakai aya patali dulur di dieu tah ieu teh adi ka istrina tapi ieu teh rai ipar basadana ambar kurang rek babantu we gitu sadananya naon kitu karena nangtukeun pemimpin teh wajib basadana teu haram awewe jadi gubernur ulah sote awewe mah jadi pemimpin sote salat lamun anu makmumna lalaki ari cuman dia ke pemerintahan mah jadi kubu mangga jadi camat mangga jadi bupati mangga jadi presiden mangga upamana gitu sadananya ulah soteh mimpin itu menurutkan akidah ahli sunnah wal jamaah basadana
mantuan sadayana mereka ibu nomor mendidik-didikan karena pageuh nayanan ke panak hayang dukungan ari ibu kubatur salam motos didukung duh ka eta teh acan sok nu caket heula lemur dukung nu caket nya wa fi tiaril layajul mun fasil ida ta'ata ayajal muttasil nu deukeut heula sok caketan engke nu jauh bejaan teh nya ulah ari kubatur kudu jauh iya difotokan ari kudu deket teu kapilih eta teh kirang sae sadaya sok pilih ayah urang dieu pada nyalon DPR tingkat di Ciamis ada hukum nu caket babari mapaihuna bisa aya naon engke pesada tamat tingkat tingali kabdir rasa teh duka pada inditna peuting duka sanyana ieu teh jalan teh asa geus rusak sadayana nya mun aya wakil urang kan ulah salah-salah teuing sabab eta memperkeun tahankeun wilayah anu bener-bener vokal bisa ngomong bisa ngarebut kekuasaan eta urang hayang jalan rabi bisa belah ditu nya ulah usaha asal geus caduk ulah wong masih jadi BPD gitu sadayana abis jadi BPD lu baru sadayana ada ku caduk ulah pikir-pikir terana haon aja kudu ngomong da urang curhat ka Gusti Allah sehingga lamun urang perhitungan teu bisa ngomong rek dihukuman aya ka bisa kumaha di narapat ukur Mario ngomong bisa sok ngomong pertahankan alhamdulillah sadayana aduh abi ieu ketua DKM mah resep sorana teh gede aya lamun tuker tambah ya sorak malah bagi sadayana daek lah mayar ya kudu aya apa sakma sadayana ieu bekal ya henteu nya henteu ngarep-ngarep cenah engke susuganan balik teh henteu aya mah eta mah hak didinya sadayana nya iya kalau sadayana nya tah jadi di Masjid Al-Aqsa teh numutkeun katerangan mah eta teh luhur atau 8,5 km di permukaan laut sadayana teras Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirna palewari sadayana dipiwarang ku Nabi Musa dipiwarang ngajukeun masalah salat nu tadina 50 waktu jadi salapan kali ngajukeun Kangjeng Rasulullah sallallahu ka Gusti Allah maka dikabul tina 50 waktu jadi 5 waktu alhamdulillah sadayana bisa kumaha teh ngararepuhna urang lamun urang dieu salat sapoe-sapoe 50 waktu di negara pageuh ayeuna loba tepikeun ka 5 waktu oge bahkan jumaah sadayana aya jalma tepi ka teu indit jumaah padah keur usum macul kagok sebut sadayana eta di negara pageuh sadayana ari bapak setenah aman ditepikeun ka pamang ujang jumaah sukan aya deui kitu sadayana bisaan ngajawabna teh manusiawi ge sadayana nya emang jalma mau bicara ku akal mah salena ge kitu jadi didalihanku nafsu maka beoge nah geuning mah pangawalan teh kitu cenah kitu eta dibelah ditu awewe nanya kitu keneh jenteng atuh cenah teu kabul sakali pamana isuk ge aya deui aya mah keur kagok lumawan ari keur naon teh ari keur ngalaan pareta sok diburuhan ku tah eta sadayana nya yo sok diburuhan ku pare menang sagarentel tapi ngalohor teu kabul ya Allah Rabbi ya Allah Rabbi ieu teh nu 5 waktu padahal itu sadayana hasil Isra Mi'raj hasil Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajengkeun tina 50 waktu teh jadi 5 waktu nu 5 waktu ge ngarasa berat keneh sadayana ngan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipiwarang ngajengkeun deui ku Nabi Musa mantena ngaraos izin akhirna 5 waktu mah ditampi kumaha reaksi salat Allahu Akbar nya ari salat tekan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mutatimatun bitaslim itu ngaran salat aya rukun qauli aya rukun fi'li aya rukun anu bangsa hatenya eta niat
Sehingga pada sadayana lamun urang ningali kadisiplinan masalah salat, urang hirup ayeuna dalam mengacatina salat nagih PBBG mal hese mal PBBG pasana abdi itu sok mantuan bunga dari saya abdi tak kamari waktu ya desa negara pembagian tampil abdi ngomong wayahna cetek pepejah mantong sok mahesekeun karurah rek nagih PBB teh cetek mun hade mah alanturkeun cetek kapal eta kabenaran aya sakumari sukara gedong di surat akhirna ke desa negara pageupa sadayananya. Jadi ayeuna apa bagus teu kudu diantarkeun ka imam ieu teu dipanggihan urang kamu jadi antarkeun ka ieu ka balai subat di ka balai. Tapi alhamdulillah eta kumaha geus hasil. Alhamdulillah cenah ayeuna tereng cenah itu cara jalan kitu mah. Lurah teu capek abis sok karunya tarurah kecal pake ciplik ke sadayana urang cenah rubuh jeung minum kopi ceuk unggal ka imah ieu sebuhan kopi duitna menang teu hanteu jeung sadayananya. Heuh bala sadayananya ngan ngopi wae kita sehari ini mah alhamdulillah pesadananya diri itu yang mudah-mudahan diri oke anu sami sayang nama kedah ditulat di mana baik karena cek patokan hadul ilma walau kana min bahmil faid copot kurang hiji kemanfaatan sanajan datang ayat tebal satu ya jadi kumaha teori cara ngutak katikna ieu dunia nu penting jadi kemaslahatan agama maju dasarna maju, pendidikan maju, sok candak cara gitu para warga sadayana. Para warga sadayana anu musim abdi dihormat, kebersamaan kedisiplinan tina salat. Lamun ditingali tina kawit ucapun Allahu Akbar, maka makmum teu beunang waka ngajungjungkeun pandangan dua kecuali lamun imam atos. Itu nganu harti antara imam sareng makmum kedah makmum mengikuti kanu jantan imam udah begitu kalau jadi imam besadananya sehingga lamun aya salah dina salat ya salah dina salat upamana maklum jalma ada jalma teh nasiayan sanasyan jadi jalma aya poho bisi nah kurang rokaat atau kumaha maka teu sawenang-wenang upamana makmum ngabenerkeun kena pedah imam teh salah jadi lamun nganu harti upamana paku aya lepat da maklum jalmi ulah negur sawenang-wenang begeja ka BPD rumuskeun heula bahkan hiji institusi antara papaku jeung reng-renganana itulah saperti jalma salpun ulah sok saling polekerkeun kasalahan sekdes bisa nutupan kekurangan kubu staf dusanana bisa ada maklum saling geureuhkeun heula keun da masalah kaduitan mah aya ieu bawas ayeuna pesan daerah montong jalmaan lain hak ngomong engke bisi disebutkeunana pacorok kokon kawas tadi aki-aki anu semangat pisan akhirna kalah kapae asa nama ceuk manehna terek nahil munkar aki-aki lemah jantung mah kalah kepae rag-rag ninggang eta nu eta gara-gara dititah nyarengkeun eta para wargi sadayana nu simak dihormat taya salat Allahu Akbar tuluy para wargi sadayana babacaan salat urang ruku imam ruku makmum oge ruku ngandung harti ngaran makmum kudu mengikuti kana jantan imam luar tidak sholat tas ruku tulus sujud teh nembongkeun asalna urang teh ieu tarang anu pangluhurna tapi dikembalikan karena tepat anu handapna jadi jalma nu sholat kudu tawadhu kudu handap asor kudu rendah diri kudu nyaah ka sadapeun ngaguru anu saluhureun sabab di alam dunia kudu kabeh oge butuh kudu pintar butuh kudu lemah butuh bahkan sakaligus pisan kudu rada gelo oge butuh nya iring-iringan orang kanterkeun anu kawinan aya nu gelo kurang gelo pas kurang idangnya
di tukang nganterkeun ilmu nganterkeun mantong bicara masalah parandahan ku sadananya tuh engke di jalan teh bisi atuh baya bangke orai boh kumaha ditami cenah kana daekeun nya mata ka jama papaja basa daerah montong sok fanatik dunia itu bahasa daerahnya surga itu sanes milik kiai sanes milik santri sanes milik bahasa daerah sahawe jalmin takwa ka Gusti Allah bakal ngahak memiliki sawah-sawahnya. Abdi ieu ngomong bahasa daerah dirasa-rasakeun mah ieu teh sok luas panglakuran sepeda apal cek keterangan dina hadis numana idza dhaharatil fitan awil bidah wa sakatal alim fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nasi ajmain la yaqbalu minhu sirban wala adlan di mana dhahir pabid'ahan atawa dhahir pamungkaran di hiji daerah tuluy nu boga ilmuna cicingan teu daek nuduhkeun teu daek menerkeun pa alaihi jeung nu boga ilmu laknatullah dilaknat ku Gusti Allah wan nasi dilaknat ku jalma wal malaikat wan nasi jalma ajmaina kabeh eta teh sadayana keur boga nu magi palawari sadayana ngeunah keneh aya keneh katerangan anu dijamin surga mah tukang dagang at-tajiru as-saduqu yuhsaru yaumal qiyamati ma'asyddiqina wasyuhada jalma anu jadi tukang dagang anu loba benerna itu kan disimak ul suruh teu pasadana lain nu bener kabeh nu loba benerna yuhsaru yaumal qiyamah bakal dikumpulkan ari yuhsaru tapi ilmu dore patokan ilmu dore wa huwa yaqul halawal istiqbal di zaman itu bekahar yuhsaru yaumal qiyamah ma'asyddiqina wasyuhada wassolihin tukang dagang mata palawar sadayana abdi sok ruas karena abdi nyarita teh kadang-kadang teu dibarengan ku amal palawar sadayana aya dongeng kacaritakeun lamun perhitungan ajengan atau pemerintah atau pemimpin mana bae ngajak teu didenge biasana ukur alus omong wungkul kacaritakeun aya hiji budak anu purah ngadaangan bae uyah terang uyah garam lah uyah tu sadayana kamari sabaraha taun sabaraha bulan ka tukang krisis garam rada mahal repina tepikeun ka ayeuna purah ngajual 4.000 tadina teh 2.500 naik rada gede padahal sarua uyah asin nu sadayana eta budak sok ngadaangan bae uyah ngadaangan uyah teh didaharan dikonsumsi kolot narwasun dak cek menurut ilmu kedokteran lamun ngadaharan uyah sok bakal keropos pecit jadi tereh pegat pecit ke sana dan ngarang ke anak nanya ayah kabagenya numawi Al-Quran ngajelakeun zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qarat jeung saterusna ngarang ke anak mah kabeh nya caritana eta budak kurang merakan uyah dibawa ke dokter spesialis tuh hade dibawa ke tukang jumpa jampe beren jika nanti kasih jangkalawan oke tenapa padahal abdi mah alhamdulillah tapi kan ke anu bareto mereka abdi niat amatek pembukaan ASEAN aing silegeter digunakan ditujukan dina waktuna sisir aing sisir pamisir pembukaan di Gusti Kamanggung tilur kasih siang dan belum tengah aki belum tengah ini tengah pangirutkan panggoyangkan si neng anu ti ulhur sausap rambut maka atal anggur atal gatelkeun hayang mikeun gatel hayang gatel hate hayang mereka dari aing eta teh ti urang dieu bareto di abi mah apal palawan di sadayana apal eta bareto ti belah dieu ti belah panjalu pokona mah sadayana tah saha teu nyangka nyaah
eta budak murakan bae uyah kalau sadayananya ka dokter spesialis ka tukang jampe teu cager aya bejana da ilmu orang Jawa Timur mah biasana rada tokcer doh ini tuh aya cenah orang Jawa Timur ngaranna Mas Murodi abdi ge pernah ngaguru harita ka Mas Murodi pasadana jika Mas Murodi teh camar teh marakeneh lah sekira umur ayeuna urang bangsa 55 tahunan keur menjablak setel indit kan ini dangaran kolotnya kalau jadi anak da budak murakan bae uyah sok sieun paeh budak keneh ambeh jadi generasi ari geus indit teh ka ditu kapanggih carita teh Mas Murodi kitu pasadana ari cek Mas Murodi jadi tempat Pak aya ka dia kitu dia orang Jawa teu ngomong kitu dananya puguh ieu budak cenah sok ngadaharan bae uyah geus luar ti ada sanes waktu asraina mah isukan minggu isukan kadina minggu itu ayeuna mengulang deui wae eta kolot anu sakitu nyaba kaditu ka Jawa Timur nangan Mas Murodi beak ongkos oge leuwih ti 1 juta itu basadana balik deh aing heeh cenah kitu nya jika Jawa Timur anu sakitu bari aing kalah ka ridho sakali waktuna indit deui dina waktu anu geus ditantukeun indit teh dina minggu kaduana da pasadayananya tah dina waktu anu geus ditantukeun teh ku Mas Murodi teh ditaros saha kitu anu teu damangna anu sok ngadaharan bae uyah teh ieu yang urang kalihna ieu hoyong pamabatahankeun we hoyong dipasihan ieu pamananya saur eta Mas Murodi Jang si Ujang sok ngadaharan bae uyah mohon tisir ayeuna Ujang ulah ngadaharan ting uyah sabab uyah mah sanes konsumsi jadi kekuatan ku kecap sakitu eta budak ti mimiti balik ka lemburna tepikeun ka eureun teh daek murag ge uyah teu dibere jampe sugan upama kumanya coh waro coh caringin senang hirup batu datar atau kumalah ngaran jampe pasadayananya gitu upaman atau kumalah ngaran jampe henteu ngan eta teori Mas Murodi ieu budak lamun saperti kieu sabab abdi oge kakara ti harita Mas Murodi ti bareng indit anu ti heula manehna tapa uyah heula sabulan saminggu sabab mual hante paingan aya kaidah dilalatul hal absahum min dilalatil maqal nuduhkeun lamun urang ngamimitian heula leuwih alus tinimang urang ukur ngocoblak sumut jadi palawargi sadaya lamun perhitungan ayeuna urang upamana angot baru sajaman kiwar geus loba ngaludna loba ngalawana buat ting urang teu kembali kana mata kalamun urang sadaya upamana kiai ngom adam tuluy komat tuluy ngimaman kiai jadi pemborong Allah nuturkeun upamana sadananya eta teh lain kiai hawak sadananya jalma teu nurut sadananya sabaraha minggon kapengkar sadana abdi kaditu tuh ka jauh besar 4 camat ka Masjid Joko Krian mungkin orang di atasnya ningali keayaan situasi pada di Masjid Joko Krian boroan kesebutkeun jumaah sholat subuh oke jadi pagelek-gelek tapi kan tak emper nage pinuh sholat subuh kata tinggali kan itu kumaha cita manajemen cara pengelolaan ieu masjid pangna boro-boro kasebutkeun alohor rukana itu pinuh masjid nyatana palawargi sadayana di itu mah bener-bener anu disebutkeun kolot teh terutamina pisan jadi anu berdasarkan hadis kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi teh lain ukur keunana ka pemimpin termasuk bapak-bapak rumah tangga teh eta teroin eta teh budak teh pasadena akina teh anakna harian nyetah indit incuna teh diajak 6 sholat berjamaah
subuh tebekan ka budak dibawa tak eta. Jadi manajemen sareng pengolah teh jadi paingan aya jadi kerja nyata. Tak jadi mun diurang oge upamana hal sapertos kitu nya sepuh teh upamana ulah ukur di tah wungkul nah berjamaah tapi ka masjid paku oge nya kitu kana alhamdulillah saya ngarasa bangga ieu pangajian oge aya pakuhu bari ngorak keneh kawas kubu abdi di ditu. Kitunya alhamdulillah yuk semangat keur bejeunah pantar kita kesadananya bisi isukan masang deui ari kira-kira can masa aktif nabi apa dukung deui ari nyahan kana agama mah jeung nyahan ka daerahna gitu sadananya gitu juga tapi insyaallah lamun ditinggal ku sudut pandang abdi wah ieu alus sadananya alus sadananya katingali nya katingali tin halisna ieu bakal nyahan ka masyarakat nyahan ka agama kitu sadananya ta eta palasarana. Jadi kahade urang sadayana ulah kawas calok teuing Bandung ka Bandung mah teu naek Jakarta ka Jakarta mah teu naek kitu nya termasuk kiai oge ngajak berjamaah jadi lain ukur nitah tapi manehna nu nyontoan. Insyaallah para wargi sadayana lamun sapertos kitu sadaya boga rasa tanggung jawab tikawit bapak rumah tangga, bapak RT, bapak RW, bapak lurah boga rasa memiliki kesebagian antara satu sama lain. Insya Allah jadilah Sindang Kalamun adalah qaryatun thayyibatun warabun wapur ya kasadana. Nah, pada sadaya bahasa Isra Mi'raj urang lamun teu bisa merangan hawa nafsu. Isra Mi'raj hayo di perangan tapi intisari pohacina hasil tina Isra Mi'raj kurang teu digalakeun bener-bener. Salat anggar kana nyorangan, salat anggar kana geus burit. Kitu nya kadang-kadang sok siga jalma anu bener ieu ya. Ngomongna teh sok jiga jual agama nih. Alhamdulillah cenanya. Kakarek bieu tas lohor geus dur deui asa. Eta teh sok aya di kelah ditu sadayana nya. Kitu nya. Asa kumaha tapi ya kira tas lohor sadaya ada lohornya jam setengah kilo atau hari setengah kilo mah dari ayana adan asar ayana teh jam kilo lebih 10 atau meren coba lamun ayana adan begitu adan jam 12 kurang 10 kurang memeh adan teh semoga wudhu pada saya pada kecil para anak bahkan isukan rarayna oge palawargi sadayana bakal kalbatri seperti bulan anu memeh waktos terus gaduh abdas itunya kahade palawargi sadayana memiliki dapat saya milik sadayana jadilah qaryatun thayyibatun warabun ghafur Sindang Kalamun. Jadi berkat tina Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah SAW engke nate palawargi sadayana sadaya elemen masyarakat boga rasa memiliki amat tamu ningali ieu masjid anu kacida pohara megahna abdi mah kacida cete itu masjid ya eta masjid di kampung masjid di kampung ya Allah abdi mah boro-boro kieu tebih tina kieu sadayana abdi di ditu sadayana nya masjid teh nyata luhureun ieu ya luhureun sekolah sanawiyah bari di belah dinyana aya apa ditu mah aya daerah anu sok dijarah sebutna teh karamat dan sebutna sadayana nya ayeuna kapan dibarutukeun pisan situs-situs kitu teh sadayana nya karena utamina pisan Kabupaten Ciamis jadi sanggeusna coplok Pangandaran di sepeda kabupaten jadi dangan we naon ngaran duiteun teh sadayana nya memang kahkeun tenang ari pamarentah mah kitu sadayana nya dari sabaraha mah ngaran duit masan teu butuh atuh dasing senggarana saperti kudu aya duit mata sebutkeun makomadin ila bil mal teh moal regejek alam dunya kecuali mah itu sahih pisan ngan li sahihul isnad lain eta mah jelas karasa kusararea dinya coba lamun perhitungan teu boga duit boro-boro bisa teu segala ieu ge jawab teh lagi sakumaha basaran abdi purah hitung-hitungan jawab abdi hitung-hitungan sabab abdi ahli dagang leletikan mah keketrekan mah di bumi ge warungan basadana segala aya ciki aya bensin aya gas jadi lamun tukang dagang teh bisa ngitung geus bakal
Nah, jadi pada sadayana sahaja betul-betul duit, tak ada duit mah enak di alam nyata rukun hirup, sehingga bisa orang umpamana ngalaksanakan umroh, bisa ngalaksanakan haji, berboga duit. Mata isukan kade tanggal 15 nisfu Saban laksanakan. Ya, ngan kade lamun geus diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala montong sok bohong. Ya, engke bulan puasa nyebut rek bager, henteu bager. Terus di bulan raya agung nyebutna ieu rek korban, ngan ukur hayang ngasalut teu kenging besok berkorbanlah urang sadayana. Numutkeun keterangan saja melaksanakeun korban sadayana. Setiap getih anu netes, bolona anu tak mangmentakeun pangampura, bahkan nyaksian moga-moga aku Gusti Allah Subhanahu wa taala digambilkeun yang milikna maksimal tiningkatan anjeunna dikorbankeun. Mata kade ambeh leuwih tambah barokah balauri sadayana. Itu lain diukur ngomong-ngomong kata-kata deh jai buka tetangga euy bejana mah masjid domba teh cenah 5 tapi ka urang leutik pisan cenah kabagina ngan hayang teh dibere we dibere apa sadayana. Coba lamun hayang gede mah masjid sorangan teu ngajong kayak gini nya tuh sadayana. Noh, nah jadi para warga sadayana hasilna tina Isra Idul Adha. Iya yang biasa lagi sejam. Wayahnya lah tambahan deui lah sakitu teh. Wayah ada ya biasa mah biasa 20 menit ya teh. Nah ieu jadi disuruh ieu geus rek hampir 25 menit. Wayahna ulah pas anu geus diputuskeun. Wayah sing ieu ge jam. Geus setengah jam besarnya geus leuwih aduh aing mah kumaha teh nya. Tapi ada tengah dia itu informasi. Tapi aku jelakeun pasadananya lamun abdi perhitungan dipikar suku ibu ku bapak pada sadayana iraha-iraha pada sadayananya da abdi mah nyawa DPR mah kelaon atuh ka deui lah. Jeung teuing ulah teuing di amplopan ulah di kardusan pasadayana nya. Itu ulah teuing. Malah amplop gede malah kos gede nya gitu sadayananya. Nah, jadi kan boga ciri lamun doa berarti ngaji urang teu kahartieun. Gitu. Nah, jadi pasadayana kahadenya hormat salat 05 waktu kahade itu harga mati ke umat Islam sehingga para ulama anu sebatkeun bangsa guru-guru Imam Syafi'i bangsa Sufyan bin Uyainah mukarrar itu anu di abad kedua Hijriah jebat teh pasadayana bedana antara jamaah Islam jeung nu teu Islam teh nyaeta kudu salat. Jadi kahade salat mah ulah teu dilaksanakeun nu sadinten sawengi 5 waktos. Salajengna urang sing kersa qobliyah ba'diyah. Terus deui sing jadikeun pohaji salat teh nyaeta dina aweh salam kahiji aweh salam kadua. Sanggeusna urang madep ka kiblat dengan patokan dada teberang mengkol kamana dina aweh salam kahiji sehingga diterangkan walau tahawala anil kiblat bisodrihi batalat salatuhu. Lamun anjeun mengkolkeun dada ti arah kiblat anjeun encan aweh salam batal salatna. Eta kahade itu menurut alum fikih. Tapi lamun geus rabi salam geus assalamualaikum kabelah katuhu geus assalamualaikum kabelah kiri nyandak hartisipun urang hirup teu bisa ukur menghadap ka Gusti Allah. Tingali duduluran nu aya di belah kanan, tingali duduluran nu aya di belah kiri, tingali duduluran nu aya di hareup, tingala di duduluran nu aya di tukang. Itu manu harti jalma ahli salat. Ya, di ulah salat ka jalma hawa teu kenging sadayana. Jadi disebut teh salat teh kakareko salat cangkangnya. Numawi di janoge ari ngaran salat baroge aqimus shalah. Adegeun salat ari ngadegeun teh di mana geus komplit satu sama lain. Lamun dina tembokan besi, batu, semen, besi segala bagus aya aqim. Ya, itu bahasa lainnya. Jadi kurang oge rek salat teh gaji hasud, piceun iri, dengki, sum'ah, ria, segala penyakit hati sok tumrap sakumaha manusia oleh sadayana da seuteu saeutik poe sadayana
anu pidato ge gambar seperti teteh mau dipuas bapak paling kita bisa hayang disebutkan pinter papaksa tak lamun sumah hayang disebut geus neraka bagianna jeung anu pidato pangheulaan sadana abi mah was sadana dugikeun ka boro-boro amal panu amal sunat moal ditarima ieu abdi sok sieun sampai al pertos kitu sadana mudah-mudahan para papamu kacida lungguhna sadana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kakiatan tiasa ningkatkeun dina mi'raj anu ayeuna saatosna urang sadana isukan bade ngalaksanakeun naon teh saum anu laminna sasasih anu ti ayeuna teh geus kirang langkung kana lebaran teh 55 dinten deui bala wargi sadayana nya 55 dinten teh ka lebaran teh sadayana nya kade tah pentingna sing daek tarawih tarawihna nu sabaraha abdi waktu tahun 80 kantos ngalaksanakeun salat tarawih di Masjidil Haram di Masjid Madinah margi angkatna tanggal 15 puasa harita lilana teh 2 jam mimitina jam 8 rapih jam 10 rakaatanana 20 rakaat di ditu geus di Madinah itu, di Mekah itu basadana ngan ada di urang masuk air beda sok air 11 sok ulah hari mata pasyawa pepujeun sabab doraka keneh pasya tinimang urang sadana teu taraweh ulah mata ngan abdi keur diri abdi masuk ngadugikeun ka reng-rengan ngadugikeun jadi taraweh abdi sok 20 rakaat bilih ayat di palidi anu 20 nu penting mah tarawih bilih ayat 20 ulah boga rasa aing pang benerna anu eta ulah asa teu kenging jaga balawari sadana lamun urang jeung urang jalma Islam geus teu saling hajeun geus teu saling hargaan orang-orang non muslim ngeprakan balawari sadana kana kajadian orang Islam loba pasya termasuk ke hade sakedeung deui urang sadayana 2018 erek ayat pemilihan pilgub jeung pilgub nya bepoje aspirasi urang gunakeun ulah urang tepikeun ka teu percaya ka si be sing puguh tujuan sabab penangtukeun eta pasareana ulah sok teu percaya tingkah awak batur di saluhureun urang bener batur aya nu leuwih bener daripada urang mata kahade ulah aya istilah muncul bahasa di ditu mah golput jadi asup kadinya teh lamun teu dicolok kabeh lamun dicolok kabeh eta teh teu sah sing aya ketentuan palewasadana bade milih nu mana mangga sosialisasikeun cacak ning lamun ayeuna umpamana disponsoran ku tokoh masyarakat saha calon gubernur atau bupati anu daekeun aspal ayeuna memeh pemilu juang darukung cida alus sampai sadananya meureun disukan teh amun abdi ngaliwat teh moal rebayakan deui gitu sadananya tak kitu kasada aya permainan dunia lain akidah ngan tingali para wargi sadayana urang sadayana anu misi-misi kuat Islam kita bener Pangawan sadayana anu kusimadu dihormat mudah-mudahan ku Allah mulakeun hadis apang abdi ka dieu teh nyata man ahabba ayyum satallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asali falyasil rahimahu rawahul Bukhari diriwayatkeun ku Imam Bukhari sajalma anu hayang tambah umurna jembar rezekina balawe sadayana sing kersa silaturahmi tiasa kecap silaturahmi tiasa silaturahim tiasa silaturihmi jadi sadayana kecap eta leres bilih aya anu sumbatkeun silaturahim mah salah bener balawe sadayana silaturahmi nu beres mah silaturahim mah salah bener ek silaturihmi ek silaturahim ek silaturahmi itu benar sadayana kepala waris sadayana. Nah, jadi abdi teh kepala waris sadayana ngalaksanakeun silaturahmi tapi dina kitab
kitab-kitab anu sanesna palawari sadaya silaturahmi anu manjangkeun umur mah nyaeta silaturahmi ka jalma anu tara silaturahmi ka urang. Jadi lamun urang boga dulur sok itu manjang, urang manjang deui eta mah saling, itu mere, urang mere, eta mah saling, itu koret, urang mere, tah eta nu kitu nu matak panjang umur mah. Nya salah satu man kunna fihinna hasaballahu ta'ala hisaba yasirahu adkhilul jannah tu'ti man harama wa tasilu liman qataq wa ta'fu amman zalama. Nu tilu golongan sadar musabuk maraih Gusti Allah bakal mareh hisaban kalan hisaban anu ngaringan. Hiji mere ka jalma anu koret, dua ngahampura ka jalma anu dolim, katilu silaturahmi kanu tara ka urang. Lamun ngabahas kana silaturahmi moal dugi moal rapih tabuh dua sedeukeun ayeuna oge tos 11:30 palawargi sadayana anu sim abdi dihormat hapunten anu saageng-agengna abdi sumping ti ditu ka dieu teh sejak nyumpingan panak pangulemna pun rai panginten aya pangjurung jiga belah saat cenah susuganan aya anu daekeun diberi amplop na ipis jangan begitu hayang baran keadilan cenah wah cenah kitu ngaji ka ditu insyaallah wa matara nampo amplop na suku teu sina kitu sadananya kitu tah pala sadananya isukan ku sadana ieu teh pangajian teh lamun ceuk metode abdi mah kakarek sapotong lamun kakarek sapotong boh lalaki boh awewe tara ngeunaheun ieu nya mun kakarek sapotong mah angot awewe kakarek sapotong sok aing cara gitunya mata kalamun abdi hayang anu kudu sapotong deui pondaan deui sukan anu kawit dikawit deui ka ahet nu lestreun agama anu lepat tina kabudahan sim abdi hapunten tina sanes kakiranganna kalat akhiran wabillahi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.